make cai. Moal ayeuna dinyuh kopi ku lebu atau ku debu gantian bisa udah nu cai dinyuh kopi make debu bisa. Nah, diamin pakai ke kamu nah, berarti ayeuna kurang teh kudu apal cai teh aya 2 saun musolim aya cai saeutik jeung cai anu loba. Otomatis dina masalah ngebedakeunana mah bisa kitu nya, mana cai saeutik mana cai loba. Al-qalilu madunal kulataini ari cai saeutik teh cai anu kurang tina 2 kulah kitu nya. Dina perkawis ulah lamun ayana numutkeun bahasa kitab mah ribet jeung hese gitu. Ayeuna qadaruhuma bil wajni homsumiatu ritlin 500 kati orang Baghdad. Ayeuna mah urang cokot simpelna we kitu nya. Hitungan ayeuna urang Indonesia can lamun bahasa kitab mah aya make hitungan Baghdad, aya anu make hitungan Mekah. Urang nyokot we anu babari. Oke, cai anu kurang tina 2 kulah. Berarti ukuran 2 kulah teh sakumaha lamun ayeuna hitungan urang Indonesia. Nyaeta ukuranana 216 liter. 216 liter cai air. Saleterna sakumaha? Saleterna teh sarua jeung sagayung nya. Gayung teh pan aya 2, aya nu rada badat, aya anu siga siwur, nu leutik nu gagangna panjang geuning. Aya mah nu gagangna pondok. Anu eta berarti sagayung eta teh sarua jeung saleter. Berarti lamun dina toran mah aya meureunnya nu si andapan 500 aya 2,5. Hah? 2,5. 250 liter. Berarti eta teh asup cai 2 kulah gitu nya. Cai 2 kulah. Kurang tina 216 liter berarti cai qalil, cai saeutik, cai kopi, cai termos, saeutik we. Cai saember, saeutik. Wal kasiru kulatani cai loba mah 2 kulah nya tadi 216 liter. Eta perbedaanana cai saeutik jeung cai loba. Ayeuna dina hukumna kumaha lamun ayeuna eta cai teh anu rek 2 kulah atau anu sakulah katibaan najis, karageragan najis, maka al-qalilu yatanajasu biwukuin najasati fihi wa ilam yatagoyar. Cai misalnya boga cai saember di urang mah pasti jarangnya anu di imahna teh make bak permanen gitu nya. Lolobana paling make ember anu eta kira-kira aya sabaraha liter eta ember eta anu jangkung aya 1/2 meter. 25. Hah? 25. Nu 25 liter teu anu sakieu gitu. Dah. Lamun ayeuna si caina ukur sakitu bari teu ditutupan nya otomatis pan model ayeuna karageragan sesuatu teh bebari gitu nya. Bo ayeuna aya cap-cap frustasi paeh gitu nya. Ngeragerageun maneh let lain ngeragerageun cap-cap ngeragerageun maneh gitu teh lonteng ayeuna kedebluk kan cai kan masyarakat begang otomatis lamun caina sakulah mah caina teh berarti direkenna jadi cai mutanajis. Jadi cai mutanajis sok sanajan ayeuna teu berubah rasa, rupa atau ambe, caina tetap herang gitunya. Caina tetap herang, ambeuna ambuan, rupana nya tetap gitu. Maka eta cai dihukuman ayeuna cai mutanajis, berarti teu bisa ayeuna dipake adus gitunya ngaleungitkeun hadas gede. Lamun mah hayang jadi suci deui berarti cai teh aya deui tohir mutahhir tuh orang wetan. Nah, jeung tohir goer mutahhir orang kidul, Hah? Jam. Nah,
Tohir berarti si cairna teh bisa dipakai ayeuna bebersih ngaleungitkeun hadas. Ku hadas leutik atau hadas gede berarti cair anu dua kulah teh ya. Lamun ayeuna tohir goer mutohir nyata cair mustakmal anu kurut make gitu misalnya ayeuna wudu ditandian deui keur halodo wudu ditandian deui dihandapna teh make jolang atau make ember lebar gitu nya butuh lamun eta si cai mustakmal dikumpulkeun deui nepi ka ayeuna jadi dua kulah mah bakal jadi cai tohir mutohir penting mah si cai teh ulah mutanajis. Lamun mutanajis hayang tohir mutohir eta teh kudu disucikeun lamun ayeuna karageragan misalna teh cak-cak bakal otomatis hancur kitu nya hancur. Tah sebab bari najis mah hukumna arin bisa leungit. Kumaha cara nyucikeunana? Kocorkeun we ku cai anu dina keran gitu supaya ayeuna sakira-kira yakin si eta najisna geus leungit mah insyaallah eta caina bakal kembali tohir mutohir gitu nya. Lamun ayeuna najisna sifatna hancur, lamun mah misalna siga bangke anu eueuh najisan eueuh getihan mah dina nalika ayeuna paena teu naon eta mah karek piceun we eta hungkul gitu nya bangkena hungkul seperti naon bangke nu getihan siswa pasti loba di dieu mah bahasana jubab aleur teu percaya tewak laleur pesek aya getihan eueuh nya laleur cak-cak bagian sanajan ayeuna badag ge tetep gitu nya geus pae mah getihan maka begitu ayeuna murag dina cai dihampura gitu. Maka cai anu kurang dina dua kulah anu hukumna mutanajis bisa jadi suci lamun mah nya cara tadi dikocoran deui cai sing nepi ka leungit eta zatiah najisna maka otomatis eta cai kembali jadi cai tohir mutohir suci tur nyucikeun. Sebab dina bahasa fikih mah aya suci aya bersih. Setiap anu bersih pasti suci dan setiap anu suci eta bersih. Misalna ayeuna baju menang nyesel garing gitu nya otomatis dipake teh bersihnya bersih suci. Ayeuna baju menang sarung menang nyesel bersih gitu nya tuluy kakecretan kucai kieu misalnya gitu nya kakecretan kucai kieu bersih mah tetap bersih tapi teu suci. Berarti teu setiap anu bersih eta suci ngan setiap suci pasti bersih. Nah gitu mata kudu nanya teh kieu lamun dina masalah fikih mah sok senajan ayeuna rebig pakaian kotor lamun mah suci mah kitu nya teu kenajisan. Model ade urang mah ampura hese diraksa gitu nya lamun ayeuna pakaian gawe pan di urang mah loba tandem gitu nya otomatis. Lamun ayeuna misalna gawena di sawah mah anu jauh kana najis gitu nya model ayeuna pan meri moal mata ayeuna nincak sakabeh sawah. Cukup we lamun ayeuna di tengah-tengah sawah jauh ka lembur ngong adan lamun ayeuna geus aya persiapan mureun mawa sajadah lamun ayeuna boga tangkal cau datang waktu sholat kari ayeuna ngaladaun cau gelarkeun gaganti sajadah hoream ayeuna naon mandi jeung segala rupa gitu nya bisi hoream deui engkena geus we ayeuna bebersih ku cai sawah da yakin gitu nya bakal suci sok senajan ayeuna dina datiah baju mah anu dipake kotor gitu nya kuleutak tapi yakin hakikatna mah bersih gitu. Suci gitu. Senajan ayeuna pakaianna kotor tapi yakin sucina maka bisa dipakai ayeuna salat. Eta dina perkawis ayeuna cai anu saeutik, cai anu kurang dina dua kulah katibaan ku najis maka eta cai teh dihukuman jadi cai anu mutanajis, cai anu teu bisa dipake susuci ngaleungitkeun hadas. Wal maul kasiru la yatanajasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu.
Ari cai anu loba mah cai anu dua kulah eta teh bisa direken jadi mutan najis dengan catatan dina tilu anu tadi arek rupana, arek ambeuna atau warnana salah sahijina aya anu barobah katibaan ku najis misalnya gitunya si caina teh jadi kiru tah otomatis sok senajan caina ayeuna setoran gede karagaragan najis tapi dina rupana geus berubah oh berarti eta cai mutan najis teu bisa ayeuna dipake adus teu bisa ayeuna dipake wudu gitunya atawa warna mah tetep tapi bauna si cai teh rada-rada bau bangke gitunya sok senajan warnana tetep herang tapi dina bauna bau bangke oh tetep eta cai dihukuman ayeuna mutan najis gitu atau rasa gitu lamun mah cai tohir mutahhir cai anu suci tur nyucikeun mah rasana teh tawar gitunya pas begitu ayeuna karageragan najis aya rasa meureun rada asin atau asem atau naon gitulah nu mantak ngarobahkeun kana si cai maka eta cai dihukuman ayeuna cai mutan najis sok aja ayeuna caina loba dua kulah gitu. Nah gitunya intinya begitu. Berarti anu mutan najis bisa jadi suci lamun ayeuna carana dikocoran deui cai cina leungit najisna atawa bisa di ayeuna ditambah oh betul we gitu misalnya ayeuna teu boga keran mah nyiukan di tina jolang atawa tina bak sina leungit etana gitu si najis etana bisa gitu atawa anu bebari kocoran we cai sina nepi ka leungit si eta najisna maka si caina bakal jadi tahir mutahhir nya kitu deui cai mustakmal anu kurut make lamun mah hayang ke dipake deui dina nalika rek salat atau dipake deui pake adus bisa jadi cai tahir mutahhir suci tur nyucikeun dengan catatan eta si cai mustakmal teh ditanggeang heula dikumpulkeun engke dihijikeun saukuran aya 2 kulah 216 liter maka eta si cai mustakmal bisa kembali menjadi ayeuna cai tahir mutahhir cai anu suci tur nyucikeun gitunya cai suci tur nyucikeun lamun ayeuna cai mustakmal saeutik berarti eta cai mustakmal anu saeutik misalna meunang nandian teh ukur meunang saember hukumna mah suci gitunya eta si cai mustakmal teh hukumna suci ngan teu nyucikeun berarti lamun mah cai saember anu mustakmal eta teu bisa dipake wudu gitunya teu bisa dipake wudu komo dipake adus ayeuna mustahil lamun adus cukup ku cai saember gitunya asa-asa jauh lah teu kabayang lamun ayeuna adus ku cai saember lamun wudu mah bisa dina prak-prakanana gitunya bahkan aya anu meunangkeun wudu ku cai aqua segelas gitunya danger tetep kudu apal jeung teori jeung elmuna tata carana kumaha gitunya lamun mah ayeuna caina saember boga cai dengan seukur saember gitunya hayang wudu sieun caina mustakmal carana kumaha ulah dianclomkeun si anggaw ta wudu kana ember gitunya tapi neangan alternatif anu sejen nyaeta ku gayung siukan ku gayung jarakna sing rada jauh gitulah jaraknya sing rada jauh ame naon ame si cai anu murag teh teu balik deui lah teu ngecrek di kana ember gitunya teu balik deui ngecrek kana ember ngajaga bisi si caina teh mustakmal beda ayeuna karageragan ku cai anu eta teh ya gitulah kabayang we misalnya ayeuna caina di dieu ukur saember urang nguduna rada media gitunya bisi cai ieu teh balik deui muncrat gitu we ada anu ngarenah pisan mah anu wuduna dina keran gitunya atawa nu hayang leuwih bebari mah
anu boga kolom siup ku eta langsung si cai teragrana ka dieu kitu nya beda jeung ayeuna di ieukeun ku leungeun diseblokkeunna ku leungeun gitu. Terus gitu. Dan gitu ya hari balong kan otomatis gitu. Padahal dari itu kan kita lah menayeuna model make cara anu di pesantren atau di masjid badak kan meme asup ke masjid teh sok hukum baheula gitu nya. Dari dia pala umat pakai ngajai pakai di DG tihulah pernah aya horeang leho narapal. Oh, jorok malah bisa lagi wudu. Jorok. Ada lamun di udah mah mun kerja man halodo tarik cai geus saat makena loba bae lah eta bau rada-rada bau kengkel ge kumaha deui. Da eta yakin 2 bulan leuwih mentak pas begitu napel alah ieu geus paunaon sabodo teuing kitu nya. Sabodo teuing da deui urang kumaha deui. Alah riweuh. Ada siup kita tetap menyai lah gitu anu tahir walau tak apal misalkan sumur ya kan tak jarang aya nu ditutupan terus tak apal aya bangke di handap terus dalam tak apal lah tadi siuk tina sumur kada itu yang bisa gitu aja kan kadang-kadang di urang kan tara di tarutupan geuning aja sok raja tak apal aya sumur pangtut modal ulah payah pokok tapi lamun zaman baheula udah loba sumur dah ayeuna mah mana sumur lagi udah sumur bor lalu itu bisa mengurus sumuran ka heula ya yang bisa saya pakai gitu di jero gitu tak apal pasti dalam namun dina cicing gitu biasana bangke pasti bakal hancur yang kerek 2 hari misalkan matina nah ukur bancet mah bangkong mata amu beurit beritan kabang ada lila hancur pan eta mah gitu. Orang itu Da ayeuna tinggal tempo we cai di urang warna gitu gitu kan ya berarti suci. Tuh, atawa kalau misalkan ketinggalan kerek 2 hari gitu mau kerek 2 hari